jogging. Jadi sapi oge sato boga rasa keikhlasannya. Boga tuh. Jadi lain jelema unggul. Oh, sadayana makhluk Allah pasti boga rasa jeung rumasa ngan bedana iman nusana boga akal jeung budi. Nya, ngan aya sasatoan mah teu nya ukur akal unggul. Jadi ke pikiran, akal, rasa, hate ya, nafsu kerja mau disingkat Farhan. Nah, eta Farhan lain si Haji Farhan. Nah, hari di anak mah Farhan teh aya istilah lapar ditahan. Eta mah dulurna jeung Salatri mungkin kan itu. Naon Salatri? Oh, kalaparan gitu ngadegdeg geuningan. Oh, itu mah kujurig.